Jadi diterangkan Syekh Haji Kang Haji Sadayana dina kitab Dasuki Ummul Barahim, kitab tauhid. Ulama ngajelaskeun yen urusan di alam dunia teh kabehanana ngan saukur dibagi dua. Jadi sakabeh perkara atau sakabeh urusan di alam dunia gampangna dibagi dua. Hiji aya amrun wujudiyun, kadua aya amrun i'tibariyun. Hiji aya amrun wujudiyun, kadua aya amrun i'tibariyun. Jadi aya urusan anu katempo di alam dunia teh aya urusan anu teu katempo tapi karasa. Nah, balikan deui nya ngaji nya. Anu mawa kopi bari ngopi meunang. Nah, meunang ngaji urang mah bari udur ge meunang. Mun urang ngaji di luar kecuali di pesantren nya, lamun dina panggung mah bari udur ge meunang, bari ngopi meunang. Ngantong bari ngomong sakitu we. Lamun bari ngobrol riweuh nya. Nah, aya urusan anu katempo ku panon, aya urusan anu teu katempo ku panon. Tapi aya urusan anu katempo ku panon nya loba. Jelema urang imah, mobil, sawah, motor, sangu loba. Eta urusan anu katempo ku panon. Aya urusan anu teu katempo ku panon tapi karasa. Lamun dina kitab mah contona teh waktu. Lamun dina kitab Dasuki mah contona teh waktu. Jadi waktu teh aya, tapi eueuh jelema nu bisa ngabuktikeun waktu. Tapi kabeh percaya waktu teh aya. Lamun aya jelema ditanya, "Mana waktu teh?" Tuh nuduhkeun kana jam. Eta mah lain waktu, eta mah jam. Jam 1, jam 2, jam 3. Karena waktu mah teu katempo ku panon. Ngan lamun nempo jam ayeuna jam 8. Ayeuna jam 10, ayeuna jam 3. Itu contoh. Seperti kolong meja. Kolong meja teh da eueuh, lamun eueuh mejana. Nya. Simpen we mejana aya we kolong meja atawa kolong kursi. Eueuhkeun we mejana eueuh we kolong. Itu ngaranna amrun i'tibariyun. Aya yakin itu diyakini tapi teu katempo ku panon. Tah sakabeh anu wujud, sakabeh anu aya teh sababna teh anu eueuh. Sababna teh anu eueuh. Sakabeh nu katempo ku panon teh sababna teh anu teu katempo ku panon. Naon nu katempo ku panon teh umpamana nu katempo ku panon teh imah. Naon nu teu katempo ku panon umpamana nu teu katempo ku panon teh hayang. Pan hayang mah teu katempo. Hayang sare teu katempo, hayang dahar teu katempo, hayang imah teu katempo. Nu ngaraji di dieu baroga ka hayang, pan teu katempo ka hayangna. Gitu kan? Di mana jelema hayang imah nu tadina di dieu eueuh imah, lamun nu boga tanah ieu hayang imah di dieu bakal aya imah. Nanti teh. Nah, jadi anu aya teh sababna teh anu eueuh, nu katempo teh sababna teh anu teu katempo. Tak eta teh disebutna amrun i'tibariyun. Tah termasuk itu susah jeung bahagiana jelema teh kumaha anggapanana jelema. Anggapan teh rarasaanana kitu, tah anggapan teh teu katempo ka. Mata aya jelema boga motor tapi aral amek-amekan. Aya loba bahkan make motor Vario tapi amek-amekan. Naon sabab? Sabab dah hayangna motor PC. Ya, matak Vario teh teu karasa ngeunah. Teu karasa ngeunah Vario teh dari nasirana PC. Siga urang ayeuna kitu cager, sehat, boga duit 50.000 mah, da otakna hayang 500 juta.
Matak susah lamun jelema pikiranana hayang 500 juta. Jadi 50.000 teh moal karasa gitu. Tak disebut nanti amrun i'tibariyun. Tak ieu amrun i'tibariyun teh ngatur kana sakabeh kahirupan urang. Anu disebut amrun i'tibariyun teh cek ulama mah urusan anu aya dina hate urang. Patak di mana jelema hatena ngaco pasti hirupna susah. Di mana jelema hatena bener pasti hirupna bahagia. Gitu cek ulama mah diterangkeun kali ayeuna mangeunteung we ka urang sararea. Itu pamaya urang hirup teh sadar teu? Mun sadar pasti bahagia. Lamun teu sadar pasti susah. Enak pikiran ku sarareanya orang make mikir ngajina. Ngalamun ieu mah beulaan urang duit loba umpamana pan ngalamun duit loba. Imah gede umpamana kitu cenah salaki nyaah ka urang kasep ongkong. Tapi eueuh sangu cenah kitu. Tapi eueuh sangu. Kira-kira ieu mah bahagia teh hirup urang. Eueuh dahareun ieu mah nya keur naon salaki ganteng, keur naon duit loba, keur naon imah gede. Lamun eueuh dahareun nya. Balikeun ayeuna, orang balikeun. Aya jelema ceuk umpamana teu boga salaki, teu boga imah cicing di indungna gitu. Teu loba duit eta mah biasa. Tapi dahareun teu kurang. Tapi dahareun teu kurang. Cing kira-kira ieu. Milih hiji we mending nu mana? Mending nu teu kurang dahareun, teu pati loba duit, atawa mending loba duit, gede imah tapi teu boga dahareun. Ya bala mending atuh da gimana ngalamun? Mending mana? Nu kahiji berarti nu kahiji mah salaki kasep imah gede, duit loba tapi eueuh dahareun. Aku mah dinya we terserah pusing ya. Dinya we terserah. Jadi lamun cek urang, lamun urang ditanya ya, mang urang ya. Urang memilih loba dahareun. Naon sabab? Da imah mah bisa numpang. Di dulur bener, di babaturannya. Duit teu pati loba bisa nginjeun. Bener teh. Semoga pamajikan yang kewe neangan. Kari boga. Tapi lamun eueuh dahareun mah paeh. Eueuh dahareun mah nu beungharkeun naon teh dahareun. Nya. Da itu loba duit tapi teu meunang dahar. Bere ieu mah pada ngaji, jadi ngaji teh kieu. Jadi cek Imam Ghazali mah jelema teh makhluk anu istimewa. Dina jelema teh Allah teh nyieun akal. Akal teh boga kakuatan cik Imam Ghazali. Kakuatan akal teh disebutna kuwatul idrak, kuwatul hifz, kuwatul tafakkur, kuwatul tadzakkur, kuwatul khayal. Tah kuwatul khayal teh kuat ngabayangkeun. Nah jelema make jeung bebeakan usaha, kuat kurang sare, gitu kan? Kuat nahan capek. Sabab setan ngabayangkeun lamun teu boga duit siga kumaha susah. Meuli sabun teu boga duit. Butuh listrik teu kabayar, listrik hayang daan meuli beas teu kabeuli. Soafat ngabayangkeun teu boga. Padahal encan teu boga duit teh. Padahal teu boga duit teh encan. Tapi geus soak ku ngabayang. Nah, akhirna teu bisa bebeakan usaha. Tadi teh kuatna bayang. Siga jelema sieun ku juri. Nah, di dia pun aya jelema nu sieun ku juri tanya. Pernah panih jeung juri? Da can pernah, can nu sieun teh. Nya. KWC na ican sieuna geus. Nya, di imah pan udang sare ya aya ngompol. Are kaca sieun Bang. Sieun padahal teh aya juri eueuh. Tapi bayanganana juri dan ngabayangkeun juri teh eueuh hulu awakan ngarumai Bang
getihan sihungan usir coba lamun ngabayarkeun jurig na geulis teh gitu terus mere duit kira-kira hayang pangih moal hayang pangih ya eta teh kekuatan bayar tah maksudna kieu jadi dina agama teh aya ku dina akal urang teh aya kuwatut tafakkur teh mikir-mikir gitu bahanna nyaeta akhirat mata jelema hayang salamet di akhirat teu mikir moal bisa mau ada kudu mikiran tuh moal bisa siga kieu daek teh urang ngaluarkeun duit 10 juta tapi digantian Innova daek teh umpama apa ini mengalamun nya kuatul khayal teh dia tuh ngabayangkeun kenyataan atuh mengalamun gitu dia kan duit 10 juta terus naon gantina ya Innova jenik kerece atau naon sabab harga Innova jenik teh 900 juta Pak ieu ngasaukur 10 eta lamun ngomongkeun duit tapi lamun ngomongkeun akhirat mah pantemu cek akhirat cek Allah mah dikeun 1 juta tuh surga kitu henteu henteu kan nya ka masjid mah dua sak dua sak 140.000 nya lamun mere 500.000 teh dicokot deui ke deui teh lamun mere ka masjid teh 500.000 cek pamajikanana aya gede-gede teh 200 ge cukup gitu lamun kasur kan jelema teh teu ngarti lamun ngomongkeun dunia mah paham gitu Pak tapi lamun ngomongkeun akhirat bodoh padahal kan dina akhirat teh leuwih luar biasa daripada dunia tah maksudna kuwatul khayal gitu kuatna bayangan tangke ieu teh ngaji teh dibawa ka dinya maksudna supaya ngarti heula da ujung-ujung dicarekan mah pan teu rame mah da can ngarti Pak kalau ujung diajak ibadah teu rame mata cenah ngarti heula geus ngarti mah mata tadi diberi judul bening mana gitu loba dahareun tapi teu boga imah gede imah loba duit tapi eueuh salamun jelema nu boga otak siga urang mah pan boga otak cerdas urang mah milihna pasti milih loba da imah mah bisa cicing dulu bisa cicing di babaturan coba dahar kan bingung kadang-kadang nganyanta dulu teu boga dahar nya bener teh jeung teu dahar mah kan maot teu dahar mah mau sakumaha jelema hebat teu dahar mah pae jik pecakan kiai geledegan tong cenah dahar 7 bulan pae nya berarti dahar teh penting jadi penting mana dahar jeung duit penting mana dahar jeung duit diberi contoh kepala liter ieu mah diberi duit 100 juta ieu mah tapi dikerem di kamar 3 bulan daek atuh pae karena 200 nya diberi dahareun ieu minangkana mah sakamar dikerem di ka aman sabab aya dahar jadi penting mana duit jeung dahar tah pertanyaanna tepi ka ayeuna urang geus eureun dahar can heuna atuh susah wae nya mulai caang Pak jadi susah teh anggapan jadi susah jeung senang teh pikiran urang jadi urang nganggapna teh susah nganggap diri urang teh susah nganggap diri urang teh malarat nganggap diri urang teh pokona mah sagala teu boga tah jelema nu boga anggapan model kitu sanajan mobilna genep susah sanajan imah nu gede susah sanajan duitna ratusan juta pasti susah da pikiranana gitu minangkana mah lain mikir nu aya tapi ngarep anu gitu pan ieu tahun baru Muharram mata kudu robah ieu sararea otakna pang otakna kudu ulah sirahna paeh sirahna robah sirahna mah bingung robah otak mikirna nu bener mikirna nu jadi amrun i'tibariyun teh gitu matak madaru kulli syai'in al ilmu cik Imam Ghazali putaran segala rupa perkara teh ilmu di mana jelema boga ilmu ngarti hirupna pasti bahagia di mana jelema teu boga
ilmu tengah hirupna pasti susah. Lamun jelema teu boga ilmu. Nah jelema secara rusak sabab teu boga ilmu. Taur teh wajib boga ilmu, khususna ilmu akhirat. Model kieu paminang dicaritakeun gitu Pak. Aya jelema di alam dunia hirup lila hirup dari 100 tahun umpama. Mobilna 30, duitna 100 triliun. Tanahna 10.000 hektar. Paeh tuluy ka neraka. Cek urang jelema gitu jelema bahagia, jelema cilaka. Rugi apa untung? Rugi. Aya deui jelema anu mah di duniana sangsara. Duitna teu pati loba, hirupna capek, pamajikanana rudat tumbang. Umpamana gitu. Tuluy we paeh jelema eta nya pasti paeh atuh Pak. Tuluy we ka neraka kira-kira cek urang. Untung rugi. Untung rugi. Pas paeh ka neraka untung rugi. Atuh rugi. Tamu sangsara kitu teh saha urang. Urang sararea. Pangurang mah imah cepat gede, duit cepat loba, tanah cepat lega, gitu Pak. Ya, pamajikan seperti hiji kan, bari ruwet hiji gitu. Ya, tuluy salat kedua, ngaji tara, kopet dikukut, gede amak pegawai, ai paeh hayang ka surga pan lieur gitu teh. Nu kitu teh lieur ngaranna teh. Itu jelema teh gering gitu. Pan lo banyak sok tanya kurang. Jelema nu tara salat tanya. Jelema nu kopet tanya. Gitu, jelema nu tukang doraka tanya. Lamun paeh hayang ka mana? Pasti hayang ka surga. Di mana jawaban hayang ka surga? Kurang cabak tarang. Berarti jelema gering nu kitu teh. Dan mau mungkin jelema doraka ka Gusti Allah di mana maut jadi ahli surga. Jadi naon hasen atuh hirup teh bari ibadah ka Gusti gitu. Matak aya istilah kolot-kolot Sunda mah hirup mah bari naon bari hirup bari dahar, bari naon bari sare, bari naon bari kawin, bari naon bari mani, bari naon bari ngalah duit kitu hirup teh. Da Allah hiji pagawean, da Allah hirup teh migawe hiji pegawai. Contoh jelema hirup teh sare 24 jam. Dagang 24 jam. Mani 24 jam. Dahar 24 jam. Begitu. Hirup teh ganti sare udah ngopi gitu Pak. Dahar usaha balik deui, dahar deui, sare kadang-kadang ngeukepa gitu. Kadang-kadang dia udah mau mungkin unggal penting, kadang-kadang ngege nya naon salahna selapan maca Quran, naon salahna selapan zikir, naon salahna selapan nyiar itu hirup teh sararea nitip omat sararea mun maut kudu jadi ahli surga ulah jadi ahli neraka. Ka urang teh kudu bahagia. Nah, mungkin kudu bahagia orang dilahirkan ku Allah ke alam dunia, tuluy ku Allah orang diberi cager, tuluy ku Allah orang diberi keyakinan, diberi keimanan, tuluy ku Allah diberi Islam. Eta teh hiji anugerah nu luar biasa sabab Allah jelema anu jadi ahli surga lamun manehna teu ngalaman hirup di alam dunia. Kitu. Jadi jelema nu tidak pernah lahir ke alam dunia, si eta mau pengalaman maut. Nu teu pernah lahir ke alam dunia. Di mana teu ngalaman maut, mau ngalaman surga, mau ngalaman neraka, dan teu ngalaman maut. Nah, mah teu ngalaman maut, teu ngalaman hirup. Ya. Ta urang mah ayeuna alhamdulillah ngalaman hirup. Terus make iman dina hate percaya ka Gusti Allah gitu kan, iya teh anugerah. Tadi mana orang bisa ngagunakeun hirup ieu nu sabener-benerna paparing ti Allah Subhanahu wa taala teh dipake ibadah ka Allah kumang rupa-rupa ibadah, dipake taat ka Allah kumang rupa-rupa taat. Fa insyaallah di mana orang maut bakal jadi ahli
surga ngeunah surga balik deui tadi teh kakuatan ngalamun kakuatan bayangkeun geura sok surga teh ngeunah Kang ahli surga nu panggote-gotena ceuk ulama pamajikanana bidadari cek ulama bidadari teh lamun ngiduh ka laut cek ulama dina tafsir lautnya jadi tawar sika kumaha eta bidadari hadekna ciduhna wungkul nya jauh jeung pamajikan urang memangabani ciduhna wungkul bidadari teh gitu tah ahli surga nu panggotena teh 70 pangkat 70 pamajikan 70 kali 70 kali 70 kali terus pamajikan anu panggote-gote panggote-gotena keur ahli surga pan orang di alam dunia mah hiji pamajikan geruat naon mah hah teu ngaji kasih lebih ya suganda aya pengumuman oh dia geulban dibayangkan itu beda ke awewe cenah sarua awewe ku Allah dibere lalaki anu teu boga salaki tapi lalaki anu ganteng luar biasa lamun nu boga salaki teh jadi salakina lamun salakina jadi ahli surga kitu dan ngeunah surga cik saha deungeun da moal ngabani jeung nikmat dunia teh cik Imam Ghazali mah dunia mah ditukeran hayang motor kudu leungit duit ya hayang imah kudu make duit hayang dahar duit kudu leungit mau libeah dan sebagainya can masak capek hayang awewe sarua kudu hajat kudu ngonang wah kudu nyewa kena riweuh gitu hayang awewe oge dunia kudu kawin naon sok dunia nu teu riweuh cik Imam Ghazali ieu kikian itu riweuh nyawa panggung nyawa sot nyawa riweuh dunia teh akhirat mana garang mana matak bayangkeun surga sing kabita dan ripuh migawe di surga ripuh kene migawe di nerakaeun mah urang nanya mabok jeung ka masjid mahal mana da ka masjid mah urang make karcis ai mah datang ka masjid mah teu make duit datang ke masjid salat ngaji datang ke pengajian ke make karcis mabok make duit teh ya tapi jelema teh aneh ini mabok jeung ka masjid ya gitu kan aneh padahal surga mah murah ku Allah teh dimurah surga kerja keur urang anu iman ka Gusti gitu maca Quran teu make modal loba Quran panon dibere ku pangeran teh bibir dibere sorak teu kudu meuli kuota teh maca Quran nya bener teu nah ilalajo TikTok lalajo YouTube wih eta mah lalajo Facebook luar biasa jam-jaman bari make modal meuli kuota meuli HP meuli sagala Quran mah teu make modal mau nya aneh mahal mana salat jeung jalan-jalan ceu jalan-jalan mecan bensin can etol can hakaneun di jalan can rumah makan salat mah gratis mau ya percaya orang dia salat mah kitu anu wajib nu sunat urang mah nanyakeun teh badiah qobliyah tahajud witir gratis salat sok capek mana salat jeung mimbar capek mana salat jeung macul aneh jeung ya aneh teh otakna teh sehat otakna teh teh kudu mikir da teu mikir mah bisa mah da teu mikir mah bisa teh matak diterangkeun ke Imam Ghazali jelema lamun teu mikir sanajan ngaji 70 tahun mah soleh-soleh sanajan ngaji 70 da teu asupan kana pikiranan jadi ngadenge beres ngadenge balik jadi ngaji edan-edan gitu kalau gitu tuh jadi di masjidnya solehna teh
di panggung sama kita soleh teh siga nuhul kemah balik ngaco deui we. Dan ngajina jadi pikiran tapi asup kana ceuli teh asup kana otak. Itu maksud Nabi mah ya. Jadi kasararea ngingetan ieu kabeh teh maut kitu pada teh haol kabeh teh maut ajengan maut pejabat maut nu beunghar maut nu polontong maut tukang doraka maut sarua asup kabeh ge maut gitu. Eueuh jelema nu teu maut pan teh haol nya. Tah ieu kasempatan urang nalika hirup di alam dunia. Naon deui hirup di alam dunia ibadah. Ibadah teh loba kita lamun diaji mah ibadah teh loba lain salat ngaji wungkul ibadah gede hampura ibadah narimakeun qanaat ngaranna ibadah tawadhu ngarendahkeun hate di hadapan Allah ibadah seuri kadulur ibadah nulungan batur ibadah sibuk dina kahadean ibadah. Mata cek Imam Ghazali dina Bidayatul Hidayah ngajelaskeun waktu teh dibagi opat. Jadi Imam Ghazali di mana-mana hudang sare nge salat subuh ke segala rupa kumaneh gunakeun waktu teh dina opat perkara maka pasti maneh bakal bahagia. Jadi cek dina Bidayatul Hidayah waktu teh hiji dipake zikir ka Gusti Allah. Maca la ilaha illallah, maca subhanallah, maca astaghfirullah. Zikir bukan mah wiridan naon we, maca Quran naon. Eta nu kahiji. Di mana-mana teu bisa Imam Ghazali zikir, maka nu kadua nyiar ilmu. Ji ngaji ka ditu, ngaji ka dieu. Diajar ngaji Quran, diajar bab salat, diajar bab suci. Diajar memener hate, diajar lugina hate, diajar gede hampura, diajar terus neangan ilmu tamahan ilmu eta anu kadua. Sampai cenah mang ngaji wae mah naon nu katilu tutulung ka batur ngabungahkeun batur aya nu susah hibur aya nu rek pinah bantuan pinah itu ban aya nu mangul barang teu kuateun bantuan mangul barang nulung ka batur gitu nulungan naon nu urang bisa gitu cenah da abdi mah mang teu boga tatangga heudi imah pan batur teh lain awak urang bantuan atuh pamajikan ngeuliweuh bantuan nyese bantuan mumah wadah bantuan ngepel bantuan ngasuh budak eta teh ibadah sarua niat bantuan tugas pamajikan. Ayeuna mah cenah da santaina pamajikanana, salakina riweuna. Bantuan ku ceu salakina naon kariweuh. Tukang dagang bantuan beresan barangna, bantuan rapihkeun barangna, bantuan ngitungna pembukuanna, pangrapihkeun duitna. Niat bantuan tugas salah eta teh ibadah. Katilunya ingat-ingat zikir, dua nyiar ilmu, tilu tulungan batur. Kaopat ieu neangan anu halal, neangan anu halal. Niatna nyaeta keur ngajaga diri dina punta penta. Di mana nu tilu teu bisa jeung Imam Ghazali dagang nu bener. Usaha lain sare hirup. Asa teu guna pisan hirup dipake sare tukang molor mau manfaatna ilmu teu meunang duit teu gablek itu tukang molor mah ganjaran teu boga teh jelema aya teh gaweana teh rebahan rebahan terus nyekrol HP nyekrol TikTok disekrol nempuan HP mun teu main game aing manehna naonan main budak mara teh kan ieu loba budak mara ke poho dahar, poho sarang naon aing maneh jadi duit henteu, jadi ilmu henteu, beungar henteu, kaset henteu gitu pinter sing nyawa HP kuota we ya sing Imam Ghazali usaha jeung anu halal naon we jeung dagang atuh dagang teu bisa dagang kuli atuh teu bisa kuli tani atuh gitu naon we pokona mah neangan anu
lumayan beunghar kumaha teu pinter ge nya teu pinter ge beunghar pugu ngeunah di dunia beunghar lamun dibawa ke akhirat kabawa ka akhirat pan ieu mah lain sare we gawe mun teh sare uli mun teh uli sare deui geus sare teh uli terus ngalamun aing hayang teuing beunghar tah gering gitu cabak carangan gitu beunghar kumaha sia sare wae gitu pinter kumaha sare wa opat kieu Imam Ghazali mah waktu teh pake teh hiji pake zikir ka Gusti wah ganjaran luar biasa ganjaran zikir teh luar biasa itu ketika ayat keterangan sahajal manumaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi maka timbangan ke di akhiratna bakal bulat ku eta kahadean zikir kitu ganjaran teh iraha katempona heuh maut di akhirat ayeuna moal katempo zikir dah capek jeung mah ngazikir teh geus atuh capek mah ngaji atuh pan urang nyaho ganjaran nyiar el wah luar biasa jelema maut di jalan di nyiar ilmu mautna syahid mautna husnul khatimah jelema maut boga ancang nyiar ilmu fa insyaallah mautna husnul khatimah luar biasa ganjaran nyiar el capek jeung nyiar ilmu nulung batur nyaah ka batur ngabantuan naon ganjaranna cek nabi eueuh hiji kahadean anu luar biasa seperti kahadean anu nutupan atau ngabungahkeun hate batu dulur urang teh tilu tah capek nu tilu anu kaopat neangan anu usaha tu usahanya jik dagang jik tani gitu naon walah pokona mah kumadinya we usaha neangan anu halal minimal tujuan urang usaha neangan anu halal teh ngajaga nyalametkeun diri urang tina barang pentak ngajaga nyalametkeun diri urang tina dahar anu haram komo lamun bisa ngabiayaan kulawarga anak jeung pamajikan urang eta kabeh di mana bener niatna karena Allah Subhanahu wa taala sejak ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala berarti jelema eta luar biasa menang ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala matak engke anu dibeuteun ku Allah teh intina lain gawena tapi niatna lain gerakna tapi tujuanana lain nu katempo tapi anu teu katempo tah ieu hatena niatna matak ayeuna bannya sahibul hajat ieu bade umroh nya sing alus niatna umroh teh ulah nu lain-lain nya lamun niatna teh hayang kapuji nya mah menang ganjaran menang pujian we lamun niatna teh hayang keren nya mah menang ganjaran menang eta we keren lamun niatna teh gitu minangkana mah hayang balanya nya balanya tapi meminang ke Mekah gitu lalajo hajian lalajo umrohan da jelema teh lolobana mah ka Mekah teh lain dek ibadah lolobana mah dek pinah sare jeung pinah balanja nanti loloba kowe sok nu aya loba mana nu getol ka masjid jeung nu getol ka pasar itu nya ai mana rek balanja mah geus pasar baru atuh ka Mekah lamun erek sare menjadi imah ya itu matak umroh itu tujuan nanti ibadah ka Gusti Allah sebab diri itu luar biasa salat di tanah haram Makkah hiji sarakaat diganyar ku Allah 100.000 rakaat sedekah di tanah haram Makkah sarupiah digantian ku Allah 100.000 rupiah gitu. Jadi di mana orang ini umrah ini ke Mekah gitu, cek haji atau umrah niatna nu benarnya niatna sing lillahi ta'ala supaya kurang kasam berganjarannya di akhirat seperti orang yang ngariung ngajinya di mana niatna orang lillahi ta'ala fa insyaallah ganjaran orang ngariung ieu ganjaran orang ngaji ieu
ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kitunya dulu-dulu sadayana ingat-ingat poinnya. Opat lah metong poho terakhir, hiji zikir, dua nyiar ilmu, tilu tutulung kaba batur, opat nyangan anu hal. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma aghnina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itunya sadayana hapunten sadayananya mugia berkah sinar manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.